siap kenal kontongan wae. Jika kalecer bolak-balik ieu aing ngalin lagi. Akang urang teh. Naon teh? Kalengitan emas di mananya? Ada dijual tadi berang. Akang, Ah, nak nilam. urang ngaca teh asa aneh ya. Kunaon? Iya urang naon teh baju akang tingali ikut kieuna. Menanguli di mana tuh? Apaan akang anu melang meulin lagi sorangan? Poho. Ai akang nyanyahoanan wae atuh meuli baju teh lain jeung pamajikan naonan mah. Akang teh ngahaja kan. Mau baju kelas gitu. Kan eta malam Jumaah. Ai malam Jumaah aya naon nya akang? Eta perang rame ke peuting. Film perang. Heeh. Naon ieu na artisna? Artis nate si Nilam. Akang urang teu pede ieu make baju kelak ngatung kieu urang teh. Jadi asa kumaha gitu. Kembali lam. Eta mah baju khusus malam Jumaah. Heueuh ari akang mah ari malam Jumaah kakarek balik di sawah teh. Ari poe-poe biasa mah meuni hayu we di sawah we. Ayeuna mah moal dibere jatah ku urang mah. Tuh berepan sunnah Rasul. Heuda akang mah jengkelkeun aya tempo. Rek kitu wae. Aya tempo dibutuhkeun ku pamajikan. Mending ngahep-hep we di saung tara balik-balik. Apaan akang hayang geunah nahu kok ka pamajikan. Heueuh da akang urangna nu teu ngeunah. Ai urang keur hayang akangna eueuh. Ai tempo ayeuna akang hayang kakarek ka dieu. Urang sok jengkel akang komo misalkeun akang keur hayang jiga nu heueuh we mimitina pemanasanana ih jungkir jumpali. Ai tempo saancom geus ngaburusut. Sok jengkel kanilem lagi. Manfaatna emang pangulitkeun obat kuat atuh. Akang teh stamina-na alus. Teu kudu make obat kuat. Apan akang teh sok ngiluan wae ngelas. Pake tabajaringan, tapelkeun ka dinya ameh ngejejeng terus. Ameh teu babarian wae ngagecrot. Siraku kudu pake bajaringan. Nya heueuh atuh ameh urang teh jengkel. Tempo urang hayang karek kudu disusul-susul. Tempo urang teh hayang naon karek ka dieu ayeuna. Kawas kitu wae akang mah. Kan wajib atuh nilam aya nama sunnah Rasul. Aya wajib henteu kan sunnah menang pahala. Heueuh tapi na akang batu teh leungiteun ieu. Akang teh di sawah wae. Batu teh naranyakeun ka mana Kang Empe cenah tara balik di sawah wae. Heueuh sugan bukan ngora meureunna di saung disimpan di ditu maturanana meureunna. Nyerahkeun akang batu teh lamun misalkeun di lemur aya naonan teh sagala teu nyaho akang mah. Kitu nyerahkeun teh lu baru nanyakeun ka Nilem teh. Kan sebab nilan ku sia atuh. Heueuh apeun piraku atuh rek ruang liung kudu awewe mangkaning naon teh. Naon? Tah eta teh apa RW tono mah meuni geunit pisan ka Nilem teh. Urang sok horea nu teh ngariung-ngariung jeung lalaki teh sok loba anu noelan urang mah. Bae ku mah ku aing tampiling. Tah nepikeun ka saha ieu teh? Saha? Mie enti. Heeh. Saha si Abah saha si ngaranna teh? Bah Jamidin. Heueuh, baca Hamidin malamun kajauhan sok kiceup ka urang teh. Ih, meuni aki-aki meuni hayang we kan ngora teh padah ningali bujur urang bahenol meureunnan ka urang meuni curang teh si Abah eta nafsu keneh teh ku ka urang nih nemen-nemen teuing kajauhan sok ngicupan. Urang mah lamun misalkeun lamun teh kagang kabelah ditu urang mah geus tara ditanya urang mah ku mimpi mah da padah eta si Abah idina sok ngicupan wae ka urang. Urang mentakna sok nyerakeun akang loba ditanyakeun wae keluarga teh ka mana cenah Kang Empe teh. Ayeuna mah naon-naon cenah dihawarkeun di masjid eueuh torojol-torojol akang. Terus lamun misalkeun ngaronda akang tuh tingali pos ronda teh jempling wae akang eueuh nu ngarondana. Cik lamun aya akang di dieu mah meureun aya hiji-hijieun meureunan pos ronda teh teu dikosongkeun kitu dijarieunnan we. Di rondaan henteu kaheurin-heurin barina oge.
cik atuh akang tadi dia cicing tong di saung wae aya ronda milu ngaronda aya riungan naon rapat milu rapat tong ieu mah ngajeugeun dinu saung wae ih tunggu kahayang geus salaki teh baik kayak ngaronda lah kayak kitu kahayang lama tapi naon teh kudu saeneng-enengna tong sok ngomong ayeuna teu kapake isuk akang ya lu mun akan di sawah teang wae si akang poho bangga kudu diteteang wae mah akang teu ngarti-ngarti nya atuh aing geus waktuna balik mah balik we tong ngahesekeun wae pamajikan mun aya butuhna naon teh kan urang teh segala hararese hayang nerapkeun gas we urang mah kudu nitah ka batur tah nitah ka mangyana tukangeun tah anu kamari teu balik-balik nepikeun ka viral mangyana urang masuk panggilkeun mangyana pangosankeun gas walaupun naon teh aya satoel-toeleun mah mangyana kitu ka urang teh heula naon itu di toilet eta emboh masangkeun gas urang wah aing kau ke aing teu sudi boga pamajikan itu toel ku batu keun bae akang da urang lagi resep datara dicabak-cabak ku salakina ogenan dikurang hidang sama nilam geus urang mah capek akang ka mana hadi heula naik ngageroh geroh naon di mana Wah, akang naon tong beja-beja beja-beja naon di mana omat urang mah tong beja-beja urang pokok aya nu katinggalin pokona mah naon tah tapi akang tong bebeja teu sok moal naon urang mah sok sieun akang lamun misalkan ngebejakeun ka akang teh bocor ka batunya nahul wah piraku tah aja salaki sia atuh piraku kudu beja-beja ka batur tapi teh akang power ngagebeg lamun nyaho nilem kitu rek jujur teh naon atuh nya mah tong beja-beja akang moal sok naon nilem teh rek muka rahasia sabenerna mah tong beja-beja akang moal sok ngomong atuh pirang ngomong tapi orang teu kuat akang bisi akang kaget urang mah bebeja teh moal da kan teu boga penyakit jantung tenang akang tong beja-beja lamun urang teh sabenerna mah Power Ranger pi Tahu gan pamajikan teh